satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap taya pisan kenyuhan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing. Pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa ngajang teu kasawang tiang galna tetap pikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasi neangan pipanyakikeun neangan pipanyakikeun teu kasawat tiang galna tetap pikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipanyakikeun neangan pipanyakikeun. Jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap taya pisan keringan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing. Pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa ngajang teu kasawang tiang galna tetap pikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasi neangan pipanyakikeun neangan pipanyakikeun teu kasawat tiang galna tetap pikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipanyakikeun neangan pipanyakikeun.
Haduh, haduh, haduh. Lieur kumaha ya ieu? Gusti ampun. Geus beak gadekeuneun kabutuh teureun keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan minjem teu hararese cukup make KTP. Nurutan tatangga ka kosi pak najan mayarna unggal poe ku butuh mah kumaha engke sugan isuk paketo milik mah sahanya anu penting di imah ngejo. Sumatera lamun malam